Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga kurang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Sabab di jero imah katingali loba jelema anu keur ngobrol, malah mah di teras oge aya jelema opatan keur dariuk dina kursi. Tapi aneh teu ningalieun ka si Anam anu aya di loreun pager, bari padahal eta si Anam teh lempeng pisan ka jelema anu keur darariuk. Si Anam harita cicing di deukeut pager ngadedengekeun kaayaan anu keur ngobrol dina teras. Pok harita nu saurang ngomong ka baturna anu keur nyekel udud. Dadasaan mah si Neng teh ayeuna lahiranana meureun nya. Ceuk eta jelema, muhun ama da tos lebet kana waktosna. Pami telepat tangan abdi mah da memang tos salapan sasih langkung. Malih mah saurna ayeuna tos karaos seuseuitan. Ceuk anu ngorana, oh jongjonnya di ketumanya reug-reug lah teh boga incu atuh bapak teh jang ye. Ceuk eta jalma bangun bunga sing horeng eta teh kulawaraga hiji jelema beunghar anu peuting harita bakal kasinugrahan sabab budakna eta si bapa rek ngalahirkeun cenah mah ceuk salakina tadi geus karasa seuseuitan. Abdi mah bingah pisan Bapak, margi saur USG dokter mah pun anak teh kembar. Uluh, hutan teh kembar. Bunga atuh kitu mah Bapak ge jang. Muhun Bapak, abdi mah cita-cita barangkali kembar teh. Resep nganangna neng-nena we ari kembar teh nya. Eta ge budak tatangga tah, kembar. Duh, resep. Kamari mun teu salah mah tanggal lahirkeunna teh malam Salasa. Oh gitu Bapak? Nyapan Bapak nu mawa mobilna ge. Oh, atuh bingahnya sami-sami kemar gitu mah. Nya, kan hanya kana we bapana keur di ditu di Saudi eta teh budak teh. Jadi we unu ngadanan. Untungna we aya bapak ku bapak di adanan. Nya muhun Bapak ibadah we ngadanan orok oge. Mungkin teh sok nurutkeun ngadananna gara Bapak. Nya, da si Neng oge kitu. Nurut teh pan ka mamangna tuh ka bapa dah harita ngadana teh mamangna. Ceuk si bapa bunga sabab sakedeung deui rek mangku incu. Si Anam nu ngadengekeun di luar manehna meuni deg-degan jantungna. Bunga aya bingung aya. Bungahna manehna bakal bisa menangkeun orok anu mejana cenah orokna teh kemar malah mah tatangana aya deui orok. Atuh si Anam teu kurang-kurang rasa bungahna ngan manehna bingung kumaha cara nyokot orokna. Aya nu rek nganyulu kemari cenah euy. Kumaha nyokotnya nya aing mah bingung yeuh. Ceuk si Anam. Keur kitu harita kana ceulikna aya nu ngaharewos deui. Sorana sarua jeung nu tadi waktu manehna aya keneh di pipireun imahna. Anam jahana tong bingung-bingung Anam sing ingat yen maneh ayeuna geus boga aji halimunan dipindingan wajan kami ti dieu maneh bakal bisa lumpat tari nandingan angin sok cokot heula orok nu aya di hareup. Mangke lamun itu geus lahir buburu rau bawa ka imah ulah hoho samat kami Anam. Ceuk eta sora les teu kadenge deui sorana. Si Anam reug-reug sanggeus ngadenge eta sora.
Atuh teu diengkekeun deui, si Anam malikeun awak ka tukang. Ngadeuketan hiji imah anu aya di hareupeun eta imah sigrong. Aneh puguh oge. Kakarak oge si Anam nyabak pager geus jelek. Harita manehna aya di jeroen pagar tuluy lempang ngadeuketan panto imah. Cat mancat kana teras anu rada jangkung. Ngan hanjakal teras poek teu dipasangan lampu kuno boga imah. Malah mah di jero imah ge poek jeung teu kadenge aya sora. Palemah mana itu? Olok da sakuduna ge mun aya olok mameuleun kudu rame jeung kudu cadayaang ali mawet paroe kieu ini. Mohong gitu lah tuh teh. Ceuk si Anam bari harita manehna ngajengjen hareupeun panto. Keur kitu di jero imah kadenge sora budak nu ceurik. Kawasna wae hayang nyusu ka indungna. Atuh si Anam bungah ngadenge sora orok mah. Kap manehna harita nyekel bedog maksudna arek ngabongkar panto. Tapi si Anam inget mun dibongkar ku bedog pasti nimulkeun sora nu tarik. Ku kituna harita manehna teu tulus nyokot bedogna. Kap nyekel kana gerenel panto. Aneh deui wae palawargi. Sanggeus si Anam nyekel eta gerenel panto. Panto muka lalaunan. Tapi nu di jero imah teu ngadengieun eta kana reketna panto. Malah panto ngegeblak muka kabeh. Kelebug. Angin ti luar ngenyegok ka jero. Tapi nu boga imah kawas nu hare-hare. Si Anam lempang asup ka ruang tamu tuluy mengkol ka kenca asup ka patengahan. Didinya katenyo loba jelema anu keur sarare pasolengkrah dina kasur lantai. Nu inyu geuning boga olok teh. Tapi banyak olok nya. Teu kacenyo ongko cendak kemana tapi teu kacengal sapocong-pocong acan. Ceuk si Anam bari harita manehana ngusap irungna teu kahaja sabab aya reungit nu nyocok kana irungna. Tapi luar biasa sanggeus manehna ngusap irung. Irungna ngame seungit orok aya di sabudeureun eta rohangan. Plus si Anam asup ka eta rohangan tuluy rurat reret nyapukeun paneutepna ka tiap jalma nu keur sare. Barang ngareret ke pelbah kenca hanapeun televisi. Si Anam nenyo hiji awewe keur ngeukepan dua orok disusuan kenca katuhu. Tudu bungah nah teh si Anam sabab mangsana geus aya di hareupeun tinggal ngarawu. Nu cecangan ku aing teh. Gusti Ratu, aduh alus yeuh. Kemar lalaki marontok. Ieu pasti yeuh nu dibikasadap Gusti Ratu teh. Anu kumaha nyokot nyapan ke disusuan geuning ajak ku inungna. Ceuk si Anam bari nenyokeun inung eta budak nu keur nyusuan. Bangun deudeuh sabab eta budak bari dikeukepan diusapan sirahna. Si Anam tuluy cicing nuan eta awe sare. Lila-lila inung budak peureum malah kadenge kerek nanyegrek. Atuh si Anam bungah taya papadana. Lalaunan mahna lempang ngadeuketan eta jelema nu keur ngeukepan orok. Tuluy simutna disingkabkeun lalaunan. Gap leungeun si Anam harita nyabak orok anu aya di pelbah katuhu. Orok cicing ngahenen aya dina keukepan inungna. Lalaunan ku si Anam disuaikeun leungeun inungna. Atuh budak teh teu kahalangan. Tuluy ku si Anam dicokot. Diteuneun dina leungeun kencana disangkeh. Sedengkeun hiji deui harita can dicokot. Tapi si Anam teu bingung. Leungeun kenca inungna disuaikeun sarta budak teh lepas tina keukepan inungna. Tuluy dicokot. Dipangku dihijikeun jeung nu ti heula.
Sanggeus kitu si Anam keluar teh eta rohangan. Panto aneh nutup kosorangan, si Anam bisa luncat ngaluncatan pager tanpa nimulkeun suara naon. Tah, benang ye dua makanya ieu mah jigana anyar kene cing ulang cempok bujana geus esot acam acan ye. Mun geus esot berarti geus leuwih ti saminggu ye. Ceuk si Anam bari tuluy nyingkapkeun baju budak. Tetela eta budak teh can lepas pusar, masih keneh lengkap hartina ieu budak masih keneh kurang ti saminggu. Si Anam majengjen di hareupeun imah sigrong nungguan nu boga imah rek ngalahirkeun. Waktu tuluy lumaku, reungit nu napuk teu dirasa, tiris oge teu dirasa, sabab si Anam kayeng hayang menangkeun orok hiji deui. Sabot keur kitu nu di imah ribut, awasna wae nu boga imah teh meureun geus ngajuru. Atuh si Anam harita tatan-tatan rek asup ka eta imah. Tah, geus kadenge euy, alus ye. Jalan mana nya? Ieu imah mun gede kieu, aduh, sagede dosa ieu imah teh yo. Ceuk manehanana bari harita manehna mecakan ngantelkeun sukuna maksudna rek mancat kana pager. Tapi kakarak ge antel suku si Anam geus jelek. Jika tadi manehna harita saya di jeroan pager, tuluy lempang naik kana teras eta imah. Katingali ku si Anam di jero teh loba jalma meuni gararining. Kawasna wae besan eta si bapa datang hayang nungkulan minantuna ngalahirkeun. Dengek suara orok kadenge patemalan. Bener kawas nama eta orok teh Kemar sabab nu ceurik kadenge leuwih ti hiji. Atuh si Anam bungah geus kitu mah harita manehna asup ka jero tanpa nimulkeun sorana naon jeung eueuh nu nganyahoankeun yen aya jelema anu asup. Sabab wujud si Anam geus dipidingan ku Ratu Nyimas Jarumat Pati. Ieu mah awewe, uy, aduh lebar aing mah. Awewe mah aing mah resep budak awewe mah. Budak lalaki ge nyaah. Kumaha nyokot na mangkeun mah kakayak brol yo. Keun cenah di manian heula. Ke mun geus mani ku aing dicokot disambet yo kamun yo. Ceuk si Anam dina hatena. Inung budak nu geus ngalahirkeun diurus ku bidan jeung perawat. Nusa urang perawat mahena nyokot orok hiji tuluy dibawa ka tukang maksudna rek dimandian. Ari orok nusa urang deui dipangku ku ninina dibawa nuturkeun eta perawat sarua rek dimandian. Si Anam nuturkeun ayana di tengah-tengah antara perawat jeung ninina eta orok. Barang mengkol ka tukangeun lomari deket mesin cuci, sakilat leungeun si Anam nyamber pipi eta perawat. Hiu. Eta perawat ngagoak sakali bru namru orok hampir macleng tapi sakilat ditewak ku si Anam. Jelek dihijikeun jeung anu dua tadi. Kolewat kalayang maneh eta luncat kaluareun eta imah biur lumpat dituturkeun ku sora angin anu ngaguru. Eta kejadian lumangsung kalian singet. Kunaon ieu teh? Bot ngajongkol di dieu. Saha nu cilaka ieu teh? Cing tempo. Ceuk si bapa nu boga imah, atuh jelema ribut nulungan perawat. Barang direret pipina ngagempeng hideung tapak ramo opat siki ngagaralang. Ari orok kemana pak? Ceuk bapana budak. Pan tadi teu dibawa ku perawat ieu. Kemana tuh? Sarerea harita riweuh ribut neangan orok inungna ngadengek ceurik tuluy kapaehan. Meureun pastina oge lebar sabab anakna kakadak lahir geus leungit. Di imah eta jadi ribut ceuk itu aya jurig ceuk ieu aya jurig disambung-sambungkeun jeung kajadian mistik. Atuh teu wudu sarerea jadi keueung. Tapi tetep kaubaran sabab orok nu hiji mah salamet teu dicokot
ku bapa maling. Cagtuna kaayaan di imah eta anu keriweuh jeung keur sedih. Ayeuna urang kocapkeun si Anam anu lumpat ngabiur muru ka lamur Cibako. Angin tarik ngaguru ngajajapkeun si Anam anu keur lumpat ngabiur tarik bari mamawa orok. Anjing oge kadenge babaung ti kajauhan. Malah mah loba sora anu ricit di luhur tatangkalan jiga anak hayam. Teuing sabaraha lila si Anam lumpat tapi samemeh bedug subuh si Anam geus nepi ka imahna. Manehna harita ngajejak panto dapur. Brai panto muka. Bus si Anam asup ka jero imah tuluy diuk dina samak bari ngareureuhkeun kacape. Aduh, capek aing lompat. Sieun anyong budak. Siang hayang jaga jeung eueuh. Aduh, capek aing. Capek aduh. Hayang nginyum yeuh. Ceuk si Anam. Manehna ngarasahan aang sabab ceuk rarasaanana manehna lumpat tarik padahal mah palawargi sukuna teu napa kana taneuh lantaran lumpatna dibantuan ku kakuatan siluman Ratu Jarumat Pati. Sanggeus rada lila kesang si Anam tuhur sok manehna harita nuna orok di luhur samak. Orok cicing eueuh nu ceurik. Si Anam tuluy asup ka dapur nyokot cai leguk manehna nginum seep 2 cangkir bakat ku hanaang. Sanggeus kitu manehna asup deui ka jero imah tuluy ngajengjen hareupeun orok nu keur ngagaloler dina luhur samak. Kumaha yeuh? Ngomongna ka Nyai Ratu. Aing geus boga baki beuleum. Ai lawan beuleum mah aya baheula teh ulut nyeun seragam ke waktu aing ke SD. Mun teu salah mah aya keneh lawannya ngan aing teu boga baki beuleum. Kumaha atuh nya? Ceuk si Anam bingung sabab manehna mah teu bogaan baki beureum. Parabot loba dijual, piring, gelas, senok, garapuh, beak. Baki oge beak dijualan dipake mabok ku si Anam. Nu sesa iwal ti piring plastik nu geus kohok, gelas hiji geus songhek, senok oge hiji geus potong perahna. Istuning walurat pisan di kahirupan si Anam teh palawargi. Si Anam harita manehna mukakeun panto kamar tukang. Tuluy ngasupkeun orok diteuneun di luhur samak diangelan ku angel butut. Huleng harita ngahuleng sabab manehanana bingung mikiran baki keur nangeui eta orok. Nginyum ka saha? Isi curigaeun ji batur aing wada tadang ngueh bet nginyum baki. Naon cenah meureun? Ceuk si Anam. Tapi sabot keur kitu kadenge kana ceulina anu ngaharewos sorana sarua keneh jeung anu tadi kadenge kumanehanana. Jahanam. Hei, Jahanam Anam. Anam Jahanam. Tong riweuh-riweuh Anam. Ilaman we kulawon beureum. Sok teu tutup deui kulawon beureum. Lamun geus sadia kami bakal datang Anam. Kitu sora nu kadenge ku si Anam dina wangsa harita. Atuh sanggeus kitu masih Anam regreg. Brug panto ditutupkeun tuluy asup ka kamarna rek nyokot lawon beureum nu aya dina lomari. Rai panto lomari muka tuluy si Anam nyingkaban baju jeung calana anu numpuk dina lomari. Manehna nyangan lawon beureum titinggal inungna baheula waktu nyieun seragam calana SD. Si Anam harita manehna meberkeun lawon beureum nu kapanggih tina lomarina. Tapi kacidahannya kalna pisan. Eta lawon teh henteu gede ngan saukur sagede sarung angel. Atuh si Anam bingung kamana neangan lawon beureum keur nilaman eta orok tumal. Atuh. Sugan cek gede lawon teh. Di bebelkeun jangan sagede sarung angel geuning.
Makanya orok inu mak cukup atuh keur nyemutan lagi meulun. Cek si Anam. Tapi manehanana harita tuluy neangan deui susuganan aya lawon beureum. Keur nilaman tumal. Untungna keur kitu gorehel teh. Aya baju kaos warna beureum. Kaos hiji partai nu kungsi unggul. Waktu pemilihan umum di lemur eta. Si Anam seuri sawab kaos teh aya 5 siki tur bararadag ukuranana. Tah, ku ieu we sarua. Da peuneum ieu ge. Ya mah ieu mah anu alus nih. Masih kunya. Sarua jamal nyaon mah nya. 1, 2, 3, 4, 5. Tah, saorok hiji keur 6 orok. Cukup tanya keur simutnya. Nah, ieu we aing mah. Baik cuma aku kawas partai gitu. Nyempuni mah belum. Cek si Anam hatina bunga. Eueuh lawan beureum aya kaos partai nu warnana beureum. Tuluy si Anam bijil ti kamarna. Bus asup ka kamar anu dieusian ku 3 orok teh. Kasampak 3 orok masih keneh aya di dinya. Eueuh anu obah masih keneh dina tempatna. Sanggeus aya di jero kamar brug panto ditutupkeun. Kalayan teu nungguan deuna naon. Bar eta kaos partai teh diamparkeun direnengkeun sarta luhurna diteuneunan orok anu masih keneh beureum. Sanggeus dijajarkeun dina luhur kaos partai, hiji-hiji orok disimutan ku kaos partai ngan anu hiji mah ditutupanana ku lawon beureum. Cukup aikeun nyimutan orok mah. Si Anam regreg hatena sabab dina waktu nu mungaran ieu manehna bisa tumal ka Ratu Siluman Jarumat Pati. Sanggeus kitu manehna harita sidakep ngabayangkeun beungeut ratuna. Teu lilapok manen harita ngomong. Gusti Ratu, ieu abdi Anam Jahanam teh ti lemur Cibako. Nyangakeun tumal kanggo Gusti Ratu sangu sapulukan cai anu alalamis diganti ku orok anu belum keneh. Mangga nyangakeun Gusti Ratu, nyangakeun. Ieu tumal ti abdi Anam Jahanam. Cek si Anam aneh palawargi. Galebug aya angin ngagalebug di luareun imah si Anam ngajajabkeun sora si Anam ka nagara siluman nyaeta Dedemit Rawa Getih. Bareng jeung gelebugna angin cikikik aya nu seuri mata kukurayeun ngan kadengena ku si Anam hungkul. Jahanam pangbakti sampean katarima pisan kukula Jahanam. Nuhun Anam. Keun kami bakal datang. Sok kaluar anjeun teh eta kamar Anam. Nuhun euy, nuhun. Cek eta sora ditungtungan ku seuri anu nyingkiki mata kukurayeun. Tapi si Anam mah teu keung ngadenge sora eta teh, malah mah bungah nu aya. Sabab pangbaktina geus ditarima ku Ratu Siluman Rawa Getih. Ayo nya mengeus congjon. Aing mah kaluan sok mangga nyangakeun Gusti Ratu. Eta tumal ti abdi tah nyumungaran. Abdi mah sane tapi Cek si Anam tuluy keluar teh eta kamar ningalkeun orok anu keur ngagaloler bari disimutan ku lawon beureum. Sup manehna harita asup ka kamarna, goledak ngagoler dina kasuru butut disimut ku samping butut. Si Anam bener-bener awakna ngerasa capek sabab meh ampir sapeuting manehna lumampah
neangan tumbal ke Ratu Lentah teh ya. Teu lila ti barang meh ngagoler ker kadenge kerek meuni nyegrek tayohna bener masih Anam teh tunuh jeung capek. Tuna si Anam nu keur sare ocapkeun di kamar nu aya digigeureun kamar si Anam. Harita di eta kamar aya hiji kajadian anu matak pika keungeun. Naon sababna? Orok anu jadi tumbal ti si Anam ke Ratu Lentah harita geus disampeurkeun ku Ratu Lentah. Lentahna teu gede ngan saukur sagede curug palawargi. Kitu ge lain curug kolot ima curug budak. Lentah nu warna beureum, panjangna kurang leuwih sajengkal, ngarayap. Datangna tina conggang imah, blus, asup ka jero kamar, tuluy lalaunan, ngarayap ngadeuketan orok anu keur ngagaloler sare tibra. Lalaunan eta Lentah teh naek ka budak orok anu lalaki nu kemar nu meunang maling mimiti. Tuluy simutna disingkahkeun ditojer ku tungtung buntutna. Simut harita nyingkab tuluy murag. Lentah teh kakarayapan mapai awak eta orok. Ti mimiti inung suku nepikeun ka kana beuheung. Eta Lentah cicing. Irungna ungas ingus ngamuan orok anu ceuk manehna seungit. Tekung silila harita kadenge sora anu ngacuit datangna tina sungut eta Lentah anu geus mimiti ngenyot getih orok ngaliwatan beuheungna. Estuning mata keung getih orok terus dikenyot jeung dikenyot. Awak Lentah anu asalna sagede curug lila-lila ngagedean. Lod. Eta awak Lentah ngagedean jeung manjangan. Katempo kulitna anu beureum burahay pikasieun. Malah panona anu asalna leutik ayeuna jadi ngagedean burahay beureum istuning matak pikagilaeun. Dengek kuar harita kadenge sora orok ceurik tarik. Matak pikasieun pisan. Dibarung ku angin anu ngagelembung. Padahal mah harita teh ba'da subuh. Kurang leuwih na jam 6:30. Tapi keayaan di imah si Anam estuning matak pika keungeun pisan. Palawargi sadayana orok anu kahiji geus palastra jadi tumbal ti si Anam ke Ratu Siluman Lentah. Puguh ge matak pika keungeun pisan. Sabab awak orok anu tadina montok ngongplo teh jadi garing lir ibarat tatal anu eueuh pisan nanaonan. Dagingna garing, kulitna garing, getihna beak, malah buuk nu aya dina sirahna ge ngadadak muruluk jadi botak lir rorongkong. Ratu Lentah manehna ngadeuketan orok anu tengah sarua lalaki. Sabab memang orok anu lalaki teh pan kemar teh ya palawargi. Kajadianana sarua jeung nu ti heula. Orok dipapai tina inung suku tepikeun kana beuheung. Ayeuna awak Lentah geus ngagedean sagede botol sirop. Atuh teu wudu, matak pikagilaeunana pisan. Awakna panjang, rupana beureum, panonna oge moncorong. Sungutna ngewag, matak pika keungeun. Tekung silila kuar deui. Sora orok kadenge ngadengek jeung ngagoar tayohna wae. Ieu sungut Lentah geus mimiti ngenyot orok anu kadua. Sorana teu beda jeung nu tadi. Sut-sutan jeung cot-cotan puguh matak pika keungeun pisan. Wujud Lentah nu sagede botol teh ngagedean jeung ngagedean. Atuh matak pika keungeun pisan angin ngaguru di jero imah si Anam. Lentah ieu terus ngagedean jeung manjangan. Orok nu kadua nasibna sarua jeung nu mimiti. Awakna beak ngagaringan,
tulang na ipis jiga tatal jeung buuk na oge mululu. Kawas nama polo nu aya dina eusi sirah eta budak oge beak dikenyot ku si Lentah. Orok anu katilu teu jauh nasibna jeung muenggeus. Anu akhirna eta 3 orok tumal ti si Anam teh kabeh oge tiwas palastra dina kaayaan anu pikarunyaeun pisan. Pika keungeun mata ketir, awakna anu tadi mararontok terobah ipis jadi tatal. Luar biasa palawargi sadayana, gangas pisan ieu Ratu Siluman Lentah teh, geuning kabeukina teh getih orok. Sanggeus beres ngenyotan getih 3 orok, Ratu Lentah cicing di juru kamar. Bangun mah ngaleureurkeun kacape seubeuh teuing atawa kamarkaan. Awakna anu barang datang mah sagede curug. Ayeuna mah geus jadi sagede termos. Beureum pikagilaeun ngaringkel di juru kamar. Subhanallah kade palawarginya kedah atos-atos ya kedua oroknya. Sanggeus rada lila kaayaan tenang, angin leler, teu aya anu kadenge. Ratu Siluman Lentah anu keur cicing di jero kamar manehna asup kana impian si Anam. Kocapkeun si Anam nu keur sare, manehna ngimpi panggih jeung ratuna. Pok harita ku si Anam ditanya, Geuning, aya Gusti Ratu di dieu. Iraha sumping nun. Ceuk si Anam. Tadi kula ka dieu Anam. Kula rek nganuhunkeun sabab anjeun geus mere tumbal nu munggaran ka kaula. Kumang rupa 3 orok anu aramis. Amis getihna teh Anam. Eta pisan nu dipikahayangku kaula teh Anam. Nuhun jahanam. Kami rek pulang ka nagara. Oman, bulan hareup oge kudu aya nu kitu deui nya jahanam. Sumangga Gusti, ku abdi tangtos dilaksanakeun sun. Ngan iraha abdi banyak kenging harta banyaknya. Moalila deui oge bakal menang Anam. Sok we tungguan. Ayeuna mah pek molor sing tibrak. Kami marek balik jahanam. Ceuk Ratu Lentah bari les leungit tina panenyona si Anam. Si Anam harita manehanana reuwas sabab harita karasa awakna haneut. Sing horeng teh kahaneutan tina janela anu muka. Kuniang si Anam hudang kuliatan. Si Anam manehna terucang riceng tuluy nangtung kaluar ti jero kamar ret manehna ngareret. Kana panto kamar nu hiji deui nu peuting tadi di eusian 3 orok. Geus ditarima cenah tumala aing cek Ratu. Ya bener kitu tadi teh Ratu nu datang kana ngimpi teh. Ceuk si Anam rada teu pati percaya manehna teh. Sabab kamari mah panggih teh di nagarana, ari ayeuna panggih di imahna. Ceuk pamikirna asa teu mungkin ratuna nyaho ka dieu. Tapi si Anam teu loba pikiran. Manehanana harita tuluy asup ka dapur, labas ka tukang rek mani ka pancuran. Gabrus si Anam mani ngusai pisan sabab karasa awakna rariged da ari geus dimandian mah sok seger palawarginya. Sanggeus rengse mani si Anam asup deui ka imah tuluy diganti baju kudu bersih. Sup manehna harita asup ka jero kamar nu peuting tadi deusian tumbal tea. Barang ret kana
baju berem nu ngampar. Si Anam harita olohok ngemang kadu, colohok kaget taya papadana. Sabab tilu tumal teh geus eueuh nu aya iwalti berlian guluntungan. Meni pararanyang tur bararadag. Warnana endah bentukna alus. Si Anam kakarak ningali bentukna eta berlian. Atuh, naon iteh? Alas ya, aya berlian. Muli sa tinu-tinu bararadag. Gimana nya? Ceuk si Anam bari kop nyokot hiji tuluy dinangna nengne kumanehanana. Ih, bener geuning. Berlian asli imah. Ngan ieu meni badag tu panjang. Tina naon di dieu nanya anu kieu. Meni alus aduh, yo meni direka-reka kieu yo. Ceuk si Anam bari manehanana harita tuluy nganangna nengne eta berlian. Memang palawargi bentukna alus modelna hade bet direka-reka kawas berlian meunang ukir. Si Anam ngarasa bunga sabab geuning ratuna teh bener henteu jalir janji. Ratuna geus ngirim harta bana mangrupa berlian satilu-tilu. Berlian anu panjang tur badag lamun diduitkeun teuing sabaraha piduiteunana. Geus kitu si Anam harita nyokot berlian anu dua deui. Tuluy dihijikeun jeung nu ti heula sing horeng geuning. Bentukna teh beda-beda ngan panjang jeung gedena mah sarua. Beratna sarua ngan pedah model nu beda. Ieu ngajadikeun si Anam beuki bunga. Sabab kumanehna geus kaijir pihasileunnana, mun dijual teh mah ka toko pasti mahal hargana. Bener nya. Aing teh jadi beunghar geuning. Bener omongan si Buya. Mun jang tulung kadinya mah hasil aing teh. Tarik miskin jam udah nungit enya mah diganti ku tarik beunghar. Ceuk si Anam manehna eta nyikik seuri bunga nu teu aya papadana. Sabab manehanana geus boga berlian satilu-tilu. Ngan manehanana bingung kudu ngajual ka mana ari berlian model kitu. Atuh hulang si Anam ngahuleng mikiran pilampaheun pikeun ngajual eta berlian. Sanggeus kawilang cukup nganangna nengne eta berlian. Si Anam kaluar ti kamar eta tuluy pindah ka kamar sarena. Sarta manehanana harita ngasupkeun berlian kana lomari dibungkus ku lawon bodas. Ieu harta banyak nu teu disangka-sangka teh. Namun batun mamun itu teh harta karun. Ieu harta karun. Harta ti Gusti Ratu ieu. Bener berlian alus. Nuhun Gusti Ratu, nuhun Gusti Ratu. Ceuk si Anam. Tuluy si Anam neangan tas keur ngawadahan eta berlian. Sabab lamun dilagara kitu wae mah sieun kapangiheun cenah ku batur. Bus berlian diwadahan kana tas. Nu samemehna geus dibungkus ku lawon bodas. Serelek diseletingkeun bus diasupkeun kana lomari ditinihan ku baju-baju nu geus bararutut. Huleng deui si Anam ngahulang bingung ku pilampaheun. Pangih ku mangihna boga ku bogana berlian bingung keur ngajualna. Kudu kasaha ngajualnya ai barang model kieu nya imeuh teu nyaho. Nyamun ngajual sawah atawa kebon mah modelan bisa dijual ka Haji Alma. Ani berlian mah Haji Alma moal bogeun duit nya kudu sabarahaun ai berlian model kieu atuh. Ceuk si Anam. Tarangna ngariwut mikiran pilampaheun. Tapi si Anam teu beak akal. Gap manehanana harita nyokot HP nu aya dina galar. Tuluy manehanana harita mukaan kontak nu aya dina eta HP susuganan aya nu kaijir bisa nulungan kana kasusahana. Tepikeun karatusan kontak nu aya dina HP-na can kapangih saha-sahana anu kira-kira bisa nulungan ka manehanana. Kudu kasaha atuh ieu. Kontak HP ge geus dibongkar ieu. Tapi eueuh nu kaijir bisa nulungannya aing euy. Ya kabeh ge mah jelema susah. Tukang judai hungkul ieu mah jeung tukang embok jiga aing.
Pilakunya dibolahkeun kana judai aing lebal ku capeknya puting tadi. Cek si Anam. Sok HP diteuneun dina urutna. Sabab teu kapikir saha nu bisa nulungan ka manehanana. Anjing keneh ngobrolnya ka Kang Dasta. Sugan Kang Dasta mah apa nyeun? Di mana anu sok ngajualan berlian? Sanggeus kapikir saperti kitu, jerut si Anam turun ti imah. Maksudna adek nepungan Kang Dasta di imahna susuganan can init ka sawah. Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.